Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Insyaallah mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman. Kita ketemu lagi pelajaran bahasa Sunda, pengajaran kagenep lingkungan anu bersih, sehat, tur asri. Teman-teman, kita belajar ngaregepkeun pedaran judulna miara lingkungan. Nah, sekarang teman-teman ikuti dengan baik ya. Ayeuna geus mimiti usum hujan, langit mindeng cedem. Sampai mah asar oge sok geus berhujan. Buruan moal ngebul, da taneuhna henteu garing. Sumur oge bakal pinuh deui caina. Dina usum halodok mah sumur teh loba nu saat. Hujan teh rahmat pikeun kahirupan. Lahan jadi subur, pepelakan henteu layu. Sawah jeung kebon bisa dipelakan deui ku petani. Tapi najan kitu orang angger kudu waspada. Hujan teh bisa nyebabkeun banjir atawa caah. Solokan jeung walungan limpas. Imah jeung wawangunan liana kakeueum. Tangkal kai oge sok aya nu rungkad. Eta teh matak bahaya meninggang ka urang. Datangna caah teh lantaran cai hujan teu nyerep kana taneuh. Atawa lantaran solokan teu ngalir kapendet ku runtah anu ngahunyud. Urang teu meunang miceun runtah ka solokan. Runtah kudu dipicieun kana wadah runtah. Bisa deui lamun langsung diduruk oge loba ngaruntah teh bakal nimbulkeun rupa-rupa kasakit. Jaba deui mata kerujit jeung bau kaambeuna. Lamun laler anu sok nyebarkeun bibit kasakit. Eta pangna urang wajib miara lingkungan. Ulah bru miceun runtah sangeunahna. Komo runtah anu matak bahaya mah lingkungan anu bersih nyababkeun urang jadi sehat. Nah, alhamdulillah kita sudah membaca bacaannya tadi ya, miara lingkungan. Sekarang teman-teman boleh kerjakan latihannya. Ya, latihan ada di halaman 87, Kerjakan di buku tugas ya. Baik teman-teman sekalian, kita sekarang belajar ngalisankeun kalimah anu make istilah kesehatan. Teman-teman ikuti dengan baik ya. Nomor satu, Bapak Komar teh mantri kesehatan. 2, anu gering dibawa ka puskesmas. 3, reungit nepakeun kasakit malaria. 4, panas tiris sabab tadi huhujanan. 5, jeruk mipis sok dipake ubar batuk. 6, mun hirup berseka jauh tina kasakit. 7, dokter Suhendra keur mariksa pasien. 8, Rani ngalayat sobatna di rumah sakit. 9, entong dahar lada bisi nyeri beteng. Nah, ka-10 terakhir, tisna ku apana keur dititah ke apotek. Nah, teman-teman sekalian, boleh nanti diulangi lagi di rumah bersama dengan orang tuanya, ngalisankeun kalimah anu make istilah kesehatan ya, teman-teman sekalian. Boleh diulang 1 kali atau 2 kali bersama dengan orang tua di rumah. Ya, selanjutnya kita akan latihan nyaritakeun istilah kagunaan alat. Nah, sekarang sama kalian silakan jawab jawabannya di buku tulis. Pertanyaannya, naon gunana alat di handap ieu? Yang pertama cangkul. Yang kedua gunanya arit. Alat anu katilu kamera. Alat anu kaopat handphone atanapi HP. Alat anu kalima laptop. Alat anu kagenep blender. Nah, aku hidup kerjakeun dicatat di buku tulisnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, kita sudah belajar pelajaran bahasa Sunda dan kita akhiri saja pertemuan kali ini. Dan jangan lupa like, share, and subscribe ya channelnya. Insyaallah mudah-mudahan kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.